bapak-bapak mah kararieu modus nempo batur meleng jauh leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok gerak kodokna calanana aya jauh cicing nini kos nu ngarti wae cicing ya Allah ya Rabbana tak mudah-mudahan sing paranjang Yuswa ibu-ibu amin ya gerakan pengajian ibu-ibu jeung eueuh kacape ibu-ibu mah isuk-isuk aya minggonan hadir badalohor aya pengajian datang ibu-ibu tah puting hadir deui eueuh kacape komo nu pangajian isuk-isuk geura ibu-ibu Masya Allah padahal di imah loba pagawean rela ninggalkeun lah pagawean rek ngaji heula keun nyeuseum mangke balik ngaji aya nu kitu nya tuh bahkan anu nekat ibu-ibu mah ka pangajian mamawa seusehan oh aisyah rek nyeuseum kiai ya hebatna ibu-ibu jeung loba variasina ngaji ibu-ibu mantak tangga parangurangan pinuh wae atuh arisan aya ngiriditkeun kolor tiung aya nepi ka seragam geus 3 mulut can lunas-lunas aya nu kitu hebat ibu-ibu mah mantak balik ngaji lain setor ilmu ka salaki lain setor bayareun doakeun sing berkah amin ya Allah ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain oh biasana aya tema geuning eueuh ieu mah gambar lampu geus sakitu ya panitia satahun persiapan bisa teh nyetak lampu we sakitu siga tuh foto aing di dinya sakieu ge aya sia nyumbang henteu sia bisa nama hido nyalahkeun biasana kuring ceramah tablik aku tema foto ai biasana ai di dieu mah teu biasa keun bae foto lampu we deuleu ta eta teh aya sanu rek maca di ditu di jero di dieu jeblag geus lah teu kudu dibahas geus tong dipinahkeun cenah nungguan masjid we eta tema di ditu hadirin hadirat rahimakumullah heuda aya we bahaseun teh atuh da urang teh ieu teh keur memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad ieu kalimat memperingati dicacandak bae setiap acara hari besar Islam memperingati dina bulan Rabiul Awal urang memperingati astagfirullahaladzim dina Rabiul Awal urang memperingati Maulid Nabi dina bulan Muharram memperingati tahun baru Islam Ramadan memperingati puasa ai puasa lain diperingati di pigawe memperingati nuzulul Quran bulan Rajab memperingati Isra Mi'raj ngan eta memperingati dicacandak bae ieu ge memperingati berarti Asep kalimat memperingati satu kalimat yang punya makna spesial betul punya makna yang begitu hebat leres naon Asep makna memperingati hiji makna memperingati aya nu diinget-inget dua makna memperingati aya nu diingetan tilu makna memperingati aya nu boga ingetan ya beda-beda maknana hiji makna memperingati aya nu diinget-inget saha nu diinget-inget Kangjeng Nabi Muhammad enakeun lamun di dieu panitia ngadamel huruf Allah jeung Nabi Muhammad ningali lagi jadi ibadah nya engke mah biasakeun nya ameh aya bahaseun ngeunah nunjukna memperingati lampu gak cicing syah bisa nyalakeun wae memperingati diisrakeun Kangjeng Nabi Muhammad jadi makna memperingati nu hiji naon aya nu diinget-inget saha nu diinget-inget Kangjeng Nabi Muhammad naha Nabi kudu diinget-inget jawabanana supaya tambah kekuatan iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad bahwa taya di Nabi taya di Rasul sabak dan Nabi Muhammad
Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir, sabab Allah tenurunkan dari syariat sabak dan Nabi Muhammad sadayana syariat para nabi para rasul Allah terakhir disampurnakan ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Kullu syariatin mansukhatun bi syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi para rasul Allah terakhir disampurnakan ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Sing yakin sing kuat keimanan patekadan ulah kabawa ku sakaba-kaba, ulah gampang dibibit aku dunia ku pagawean make kudu milu percaya aya deui nabi sabada dan Nabi Muhammad. Maaf harga mati, tidak ada tawar menawar. Nabi Muhammad nabi terakhir, titik segera kalapa. Protes babetkeun titikna. Yakin? Setuju? Setuju bahwa Nabi Muhammad dan nabi terakhir. Iya fungsina peringatan teh supaya kuat iman orang. Nu kadua, nah asep nabi kudu diinget-inget. Jawaban nu kadua supaya tambah kekuatan cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad teh hiji-hijina jalmi anu paling moal aya nu mampu ngaruntuhkeun kamuliaan nabi saurang oge, sabab kamuliaan nabi langsung dijaga ku Allah Subhanahu. Satekah pola jelema nu anti Islam hayang ngancurkeun nama baik Rasulullah moal berhasil sok sanajan berbagai macam cara diayakeun. Aya baheula di Perancis ngayakeun perlombaan ngagambar Nabi Muhammad, ngagambar kartun. Nabi digambar cemen, Pak. Tujuanna naon? Hayang ngahina Nabi, moal mantak ngaruntuhkeun kamuliaan Nabi, moal mantak ngurangan kana kamuliaan Nabi. Sabab kamuliaan Nabi langsung dijaga ku Gusti Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Bahkan Syekh Ja'far Al-Barjanji ngabadikeun di tukilanana hafizal ilahu karamatan aba'ahul amjada sauna li ismihi tarakus sifang hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi saratul saranurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyah wa badra badruhu fi jabidi jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah antirillahumma qabrahul karim bi'arfil syadiyyin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim sallu ala nabi Muhammad. Inilah kemuliaan Nabi. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin, ngajaga ngaraksa saha Allah karena kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Satekah pola kafir Yahudi nu anti Islam hayang ngaruntuhkeun nama baik Rasulullah dengan berbagai macam cara. Maaf moal berhasil sabab Allah nu ngajaga kemuliaan Nabi. Ngan lamun geus aya jelema nu ngahina Nabi urang sok nyeri hate. Bener wajar sabab aya iman aya kacinta kadeudeuk urang ka Nabi. Lamun geus ngaledek Nabi sok enek hate. Leres teh? Leres teh? Atuh Nabi make diakur-akur jeung jelema biasa. Atuh rek ngabandingkeun presiden mah jeung presiden deui ameh levelna. Bener teh? Bener teh? Presiden bandingkeun jeung presiden deui, camat jeung camat, kuwu jeung kuwu, gitu kan? Bupati jeung bupati, karak adil. Ieu mah siapa yang paling berjasa di Indonesia? Apa Bung Karno? Apa Nabi Muhammad? Kunaon make mah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad geus teu eueuh bandinganana. Mun kuring nu hadir dirinya kuring nu ngajawab. Maaf Bu, yang paling berjasa di Indonesia adalah Nabi Muhammad. Manehna nanya, alasanna naon? Maaf Bu, moal nangtung Indonesia, moal merdeka Indonesia, ningali syariat. Penjajah senjatana rongkah canggih modern, Indonesia ngandalkeun pedang, bandring, bambu runcing, bedog, tapi mampu ngusir. Naon sababna? Sabab nu ngamerdekakeun Indonesia mayoritas jalma-jalma nu aya dina hatena aya Allah, aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan kalimat Allahu Akbar mampu mengusir penjajah. Betul? Betul? Sadar
moal aya Indonesia, moal aya dunia, moal aya Bung Karno, moal aya urang, lamun Allah teu nyiptakeun nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu geus rela neteskeun darah ngalepaskeun nyawa. Para ulama, para wali-wali nu aya di Indonesia mayoritas adalah dzurriyyah keturunan Nabi Muhammad. Makanya Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung dzurriyyah Nabi. Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung habaib, teu bisa. Enggak bisa dipisahkan. Bahkan hebat aya dzurriyyah Rasulullah Habib. 7 bulan derek proklamasi Januari geus nyieun lagu pinter eta Habib. Padahal mah arek proklamasi teh bulan Agustus Bung Karno, tapi di bulan Januari geus nyieun lagu syukuran tentang Indonesia pusaka. Naon eta laguna? Himne syukur. Geus nyieun lagu syukuran, geus apaleun bakal merdeka dari ya